Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing ka Mekah, nu teu ngajawab salam salakina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantar tarik. Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun Allahul Azim. Nikah sekira tama nikah teh singketan nikmat karasahaneut atawa cek santri lenger mah nikah teh ninihan nu beukah eta mah kirata dikira-kira tapi nyata. Naon wae istilahna ari nikah teh syariat Allah nu diturunkeun ka jelema. Batak jelema mah teu main ketslak, nu sok main ketslak mah sato. Lamun di Sumedang asal hayang main ketslak nyalurkeun syahwat maka eta sato. Bari jelema mah kudu disalurkeun bi aqdin shahihin maka akad nikah anu sah. Kasaha ari nikah panggeulana disyariatkeun ka Nabi Adam alaihis. Jadi Nabi Adam ge dina cep yuda kaneng titi. Ngan bedana ari yuda ka titi mas kawin emas inten berlian seperangkat alat salat jeung sajabana. Ari Nabi Adam ka Siti Hawa mah mas kawinna maca shalawat 100 kali teu ngarengha. Ngan Nabi Adam teu kuateun ngan kuateun 50 kali, nu 50 kali dianyu. Batak disabrak harita tapi ka ayeuna meunang lamun mas kawin dianyu. Tarima abdi nikah kaneng titi kalian mas kawin 4 kg besi dianyu. Eta teh meunang asal awewena daekeun. Ibu kersa upami mas kawinna dianyuk teu. Cewek matre. Baingan atuh nikah nu gampang jadi susah ayeuna bada nikah mah cukup aya 5 ge jadi. Calon pengantin lalaki, calon pengantin awewe, wali, saksi, ijab kabul jadi. Ayeuna mah ternyata susah pernikahan ayeuna mah. Kapangi we penting ayeuna nu sok mempersulit pernikahan teh urang Sumedang. Naon sababna ternyata dia ngajawab mung dianyu. Mata ayeuna mah jelema diengke-engke kawin teh sabab mikiran tiudna. Tiud. Teu duit yang nyewa tukang riasna. Kau mau tukang rias jika kieu mah jigana mahal nyewa anake. Bener. Duit keur nyewa korsina, duit keur ngompopan jujuna. Duit keur itu keur ieu. Ngan aneh ayeuna mah ari nikah diengke-engke gara-gara mikiran duit. Tapi lamun budak diajak ulin ku kabogohna balik jam 11 peuting diarahkan. Batak tong kaget lamun ayeuna loba awewe nu ngakuna parawan ternyata malam pertama ulih nanaonan. Salakina nyanyi malam pertama. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Cicing dan nyanyi sok teh halus sorana. Ulah sok nentang ya ka teu beuki mata teu beuki ge mah soreng sorana. Cicing. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini orang makan nangkanya aku kena getahnya, ku kena getahnya. Ini ngahulang lagu naon saya tak.
eta teh mah lagu lalaki nu meunangkeun parabola. Non parabola teh parawan jebol ti heula. Mata Pak Haji Aklani mah teu kitu ninggal neng Titi tos anu nyaketan teuing kengkek di geroan. Yuda, Titi, come here. Kael ka dieu nikah ditikahkeun we. Tah ieu pernikahan teh perkara gede, ibu disebut gede lain pada gede panggungna, lain pada kiaina satilu-tilu, lain pada bala nu ngaranna gede, lain pada nu hadirna loba. Ieu perkara disebut perkara gede sebab ieu perkara ngahalalkeun anu tadina haram. Tadi nasib Yuda karena Titi haram bergaul, ku akan nikah anu sah jadi halal, maka ia perkara dipandang ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan sagalungkeun kaluarkeun ku Pak Haji Aklani sareng besana, kamu ngayakeun ieu acara sapuratina sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda. Amin. Udah kikieuan teh itu make duit mah jadi atuh heuh. Mun hajat zaman kieu ari kieu coba tamuna ge tadi bejana jeung Haji Hasan di loba. Bayangkeun coba sabaratus jutaan meureun kikieuan make tiud ayeuna mah naon ge nyeun panggung make balanongana ge sound systemna oge pajujuna oge jelema aing mah duit oge para roksang urang Sumedangnya dina nyana ge nu hajat mere duit ka ajengan tong sok ultak beletuk teh atuh meureun tersinggung atuh memang ngomong teh mikir heula ibu tong sok mikir ulah mun ngomong teh beletuk teh ngomong teh mikir heula ijah memang ngomong teh kumaha si anah sasaruana ngomong teh ulah sok tuturut duit ngomong duit kana muning itu urang Sunda mah ngomong digelakeun mikir paneuri tak saralah ngomongna teh jawab ibu ari ibu meuli kasur keur naon Kersare jagoan orang Sumedang mah bisa meuli kasur kersare uing mah teu bisa uing mah meuli kasur teh keur beunta nya meuli kasur kersare aing mah kumaha lumpang ka pasarna meuli kasurna biasa keur beunta kasurna sok dipake sar di kasur kersare ngalindur meh mah benar Pak Jujun Nabi Adam kasih dawat nikah benar mana buktina ayat nu dibacakeun ku kuring tadi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka hei Adam geura cicing maneh jeung pamajikan maneh al jannata di surga wa kula minha ragadan haitsu syiktuma maneh duaan rek daharek naon bebas pek kumaha hayang maneh nu teu meunang mengan hiji wala taqraba hadhihi syajarata maneh tong coba-coba ngadeuketan tangkal ieu lamun coba-coba ngadeuketan naik metik daunna ngalak buahna fatakuna minal zalimin maka maneh kaasup jelema zalim Nabi Adam ngeunah we jeung Siti Hawa duaan ngaranna ge uskun anta uskun mah cicingna ge cicing tentrem ngaranna ge sakinah geuna di surga ekor jauh teh iblis mun didongengkeun meureun kieu kenalan siapa namanya Adam kamu Hawa iblis gitu. Penduduk baru ya senior cek iblis teh naon wae cenah di dieu Adam bebas saya mah carek naon-naon dia nu teu meunang mah eta we ngadeuketan tangkal eta eta mah tes di Allah eta tangkal teh ngaranna syajaratul khuldi tangkal keabadian mun maneh ngadahar buahna maneh abadi di surga mun can ngadahar buahna isu paget oge maneh diusir di surga jeung Nabi Adam no way aing mah cek Allah teu menang teu kagoda Nabi Adam mana sejarah ngan si setan teu cicing Adam teu kagoda Hawa dirayu terus lila-lila Siti Hawa panggeulana karayu mata turunan Siti Hawa mah teh eta awewe tanu ditariu gampang dirayuna teh aya pamuda nu can boga ka bogo pi pamajikanna aya eta teh belengug teu bisa ngarayu eta teh Siti Hawa karayu nah Siti Hawa geus karayu ngarayu Nabi Adam mun didongengkeun mah kieu Kang Adam sini ada apa sayang Kang Adam masih cinta enggak sama Hawa ya cinta dong Hawa tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau daud teh awewe lagi karek hiji lamun bener Kang Adam cinta ka Hawa seperti apakah Hawa di hadapan Akang mun cara budak ayeuna meureun ngalagu kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu seperti udara yang ku hela kau selalu ada Ngomong bebet teh nyahoeun eta mah lagu Dea Lopa ibu nu ngalauna ge once Pak Jujun geus sagal apal gaul men sowat gitu loh lamun bener Kang Adam cinta ka Hawa buktikeun rasa cinta ka Hawa kudu kunaon aka ngabuktikeun Hawa hayang nyawa dibikeun ku Akang nyawa entong pokona mah Hawa mah hayang buah eta ulah menta eta pan ku Allah teu meunang menta nu sejen embung Hawa mah hayang eta sok lamun teu pangalakeun ku Akang Hawa rek bunuh diri rek mencit maneh ku bedog nu leungit mal bae-bae merenya
Pokoknya mah kitulah mau didongengkeun meureun kumaha prosesna. Akhirna mah Nabi Adam leah aneh. Ku iblis pungkeulekan teu kagoda ari ku Siti Hawa terus kagoda ku iblis kagoda. Mata turunan Adam mah teh lalaki katurunan Adam. Kalau mah hanana ku awewe. Sok lah ngaraku kabeh oge ku awewe mah. Tanyakeun ka TNI, pangkatna kolonel, pamajikanna mah brigjen. Gitu awewe mah Mike Tyson ngeunggeulan jelema ceprot ti urang ngacungkol ceprot ti urang ngacungkol ku pamajikanna mah 15 menit kayak ngacai. Leah Nabi Adam terekel teh kana sangkal teu ngala dua hiji kuahna ge dibelah dua Adam sabelah Hawa sabelah dituang can tepi kana patuangan Allah bendu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi Nabi Adam jeung Siti Hawa diusir dialungkeun di surga dipiceun ke alam dunia maka dipisahkeun Adam di mana Hawa di mana Adam neangan Hawa Hawa neangan Adam mangkaning pabarengan biasa meureun sedih mun cara budak ayeuna meureun kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nabi Adam geus nguriling ka ditu teu kapangi, kuriling ka ditu pernah. Siti Hawa neangan, patengan teu kapangi wae, rumpuyuk we Nabi Adam teh sujud bari ngadoa bari tobat. Pan apa tobatna Nabi Adam kumaha doana? Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal apal kabeh urang Sumedang mah nya lalantri atuh. Ya bae mah sok dilagukeun ku aki-aki geuning ari janari. Rabbana ya Rabbana ditajuk zalamna anfusana wa illam tertamat sebab sabar alami Nabi Adam sujud bari tobat ngadoa eta 200 tahun lamina. So hadirin Nabi Adam nyen dosa sakali 200 tahun tak tobatna beda jeung urang nyen dosa unggal poe puluhan kali tobatna barang penta we beuki ceuk pangeran EGP emang gue pikirin saat Nabi Adam ditappi tobat ku Allah ditepangkeun di sareng Siti Hawa berjel geuning juljel anak jelema teh tapi kayak marolotot orang Sumedang ka uing ayeuna alhamdulillah jadi urang teh sa Adam jeung sa Hawa urang teh dulur hadirin pan ini akang jeung ini abdi teh nini teh jadi sudah tidak ada lagi alasan kita untuk saling membedakan sesuatu sarua beda sutak seutik mah biasa bener teh model abdi tadi nggak maklum abdi mah biasa pakai jam Bandung ngaji ke jam 8 geus datang teh nyaho di Sumedang mah geus make jam Sumedang jam 10 karek dimimitian tapi kuring nggak maklum teu apakahkeun bae eta memang kurang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung bener teh di mana kuring nincakeun di dinya berarti langit kudu dijunjung dihargaan laras teh Bu sakeun beda saeutik mah teu kudu naon deui ngarok kieu nah beda saeutik mah teu kudu burger enu resep ngaji penting alus daripada nonton golek enu ngajina awal wae alus pada mata kitu ge tunuh isuk rek gawe enu resep begadang ketika subuh daripada nonton bola ngaji ketika subuh gitu kumadinya we nu penting mah lu tidak jual gua tidak beli bareng-bareng we bener teh uing bagian resepna ngaji awal-awal kan ngajina engke kiai nu resep penting masing-masing we bener teh uing resep dikirna tarik teh kudu diganggu kudu laun uing digarut dikir uing ngomong tarik digarut la ilaha illallah la ilaha illallah nu ngabugna teh mamang uing umpaman maklum Persib paman uing mah Persija mau gebuk jujur kata siapa mana dikir budak gitu terus yang coplok sirah ai kuring jelema resep diajak diadu mah abdi mamang keur ngadoa ka Allah yang coplok sirah keur zikir dikitu dijawab teh ku abdi teh rajinana abdi mah keur ngadoa ka Allah yang coplok sirah keur zikir hayang kieu la ilaha illallah eta mamang kuing lain eta kada ngamuk ngagebuk tarik tuh ari mana sia cenah murtad sia cenah kafir pehna ge nyebut la ilaha illallah can tapi ka kalimat thayyibatan mur anu sampurna can tapi ka illallah mereka berupa kafir ka ieu syariat teu make torekat teh sing teh ieu apa naik kalimat nu nabi bir mah la ilaha illallah nu nabi bir mah kalimat nafi isbat mah isbat mah geus aya di jero memang nyebut la ilaha ge geus murtad hirup di jero mah masih terjijik di pasar ke haji akla di dagang samara kudu hirup di jero mah dan hirup di jero mah ibarat hak kecegablan pulsa
Kenaon paus-alus HP kita buka pulsa mah. HP we di alus-alus tongkrongan di hade-hade, kopiah pabodas-bodas, sorban kepanjang-panjang. Salat alus-alus bibirna Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Ari hate malaweng di pasar, boro-boro salat di Sumedang di hareupeun Ka'bah kena rakawel anggar bagean. Awas dedengekeun serius aing ngaji ya. Jelema ngagul-ngagul HP cek boga blek Nokia, mending Nokia tah halus. Cek boga Nokia teh, cek boga Motorola teh, mending Motorola tah jabat ipis, jabat leutik, jabat herang tah. Cek boga blek Motorola, ari cek boga sapu tangan itu kuasa paus-alus iya boga HP paus-alus cek main cacing nyinyem cek di HP teh rek nelpon cek iya teu boga pulsa cek iya teu boga pulsa keur naon HP di hade-hade ge teu gablek pulsa mah bener tak ampura punten jadi supaya paham jadi mun aya perbedaan teh kudu digede-gedekeun di Cimaneh can mari ilmuna cek aing ilmu ulah sok saguru sok neangan main tekuper otak teh gaul banding-banding mah hiji plotnya atuh riweuh atuh sok gaul saleutik buru kuring ge balaka dibanding-banding kuring ge biasa we aya ajengan teh anu asup ka masjidna teh paneuri ari santri mati heula salat teh qobliyah heula ta ieu supaya heula ka masjid teh di pasantren teh sabab jujurna cek ajengan pangalus ta sorana di hareupeun goreng mah baheula teh di hareupeun goreng kan jur ngaji heula ngaji aya meh magrib teh Kang ngong azan geus azan teh kabeh santri salat qobliyah ajengan can datang sabab ajengan boga pikiran can aing datang mah can waka koma aya turun ajengan geus adan bisa keneh ngising tenang we da can aya aing mah celaka koma lengle ajengan teh jam 6:05 menit can datang ini geus nyeri genggerong teh hadi leuwih dibuka we jendela da hiji da belah dinya ieu cenah teh Allahumma sholli ala maksud teh gancang raka dieu geus nyeri genggerong jam 6:12 menit leme sumping pangarsa ajengan teh datang mereka masjid teh eta sampean ajengan nokelan cokor santri sampean ajengan nokelan cokor santri bere jalan punten bere jalan datang mereka hareup Jun koma subhanallah ngalketai hata simkuring santri kabeh ngalabati ngari ajengan teh ngalabati nah iya mata ilmu bisa ngahalangan tepi ka pangeran teh kan santri mah salat qobliyah heula ngalabati ngari ajengan langsung minta qomat miriti mah teh suudon kuring nanyakeun heula ka kabogoh anakna leuwih mah keur masantren anak ajengan teh dibogohan ngahaja ngameh beak bekal kan minta heula kitu atuh pakai teori cek simkuring neng ari mama cek telat-telat teh ka masjidna eta sok salat qobliyah heula di bumi sanes aa mama biasa kebiasaan leng-leng bahkan eta teh sok kajaman heula sok heula cek anakna teh coba bayangkeun santri mangalabati kabeh salat qobliyah ngari ajenganna leng-leng datang-datang ditakomat langsung apalagi sholat fardu mereka mau kewajiban kudu dihitung batina mah pan sunat nah jangan teu make sunat nah ieu leng-leng mata kudu jadi tauladan kiai mah urang angkur bibir bungkul afdalu awas gaul men teu pura gaul subhanallah tak gitu jadi ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah naon sababna Nabi Adam jeung Siti Hawa beut diusir ti surga nah ieu intina tina ngomong teh sabab Nabi Adam hatena poho ka Gusti sadetik hatena poho dilindik ku iblis na hatena maka Adam juga cicing di surga diusir ku Allah eta teh Adam jeung Hawa komo neng titi atuh jeung Sepi Yuda ieu mah susurgaan da nyaho ieu menangar ieu teh meunang nginyeum lain haji aklani ieu teh nyaho ieu dari haji aklani lain ieu teh meunang nginyeum isuk ge dicokotun bogana menang nyewa bener itu pelaminan menang nyewa kabeh ge ieu panggung menang nyewa sound system menang nyewa masa jam 8 can datang da menang nyewa jadi ieu mah neng titi susurgaan Nabi Adam mah geus di surga nyaan jeung Siti Hawa ngalanggar aturan Allah mah diusir ku Allah di surga komo titi atuh ngan ku akang di bejaan nek
Titi jeung Cep Yuda bakal bisa jadi ka surga lamun ieu rumah tanggana make aturan Allah jeung Rasulna. Insyaallah ieu surgaan bakal jadi surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh nya kumaha carana atuh? Doakeun ku urang mata Pak Haji Aklani monang kiai satilu-tilu. Lain rek agul meh loba kena deudeu doana. Sim kuring mah komo geus lila teh ka dieu teh. Hiji sim kuring memang onangan loba, kedua Haji Aklani tarang onang. Teu bae teh onang ku Haji Aklani ge teu onang ku langsung pedang aing mah ka Amerika geus ngaji. Ka Australia geus datang, ka Hong Kong biasa. Jadi tadi onang ku langsung pedang ge ngantri yang undang jujur mah ka dalam aja. Makana ayeuna di onang ku Haji Aklani bunga tuh panggil jeung geng-geng tuh geng unggul tuh. Jeung Haji Eti ditanyakeun, "Mah Haji Eti?" Degeng. Jeung Haji Ida, mana Haji Ida? Degeng. Jeung Pak PR, mana Pak PR? Jeung Haji Hasan Bukit Badang. Magega Haji Hasan, wah ceng teh hebat. Ya sobat kabeh alhamdulillah dulur baraya alhamdulillahnya. Nah ieu teh matak ngonang jujur, ngonang Pak Kiai Dede, ngonang Pak Kiai Muhyiddin, lain kuna naon ieu teh hayang dideudeul doa meh rempeg doana. Dah salah siji syarat doa dijabah teh meh toba. Jeung di antara nu habib beda yang makom ijabah. Bisa jadi poe ieu teh jujur teu dijabah doana. Isukan makom ijabahna. Haji Lili ayeuna teu dijabah, urang nguruk doa ka Haji Lili kabeh, meh kabeh ka ijabah. Amin. Amin. Kitu ya teh babarengan sakitu aya berjamaah teh. Karena jamaah jadi rahmat teh bener iya maksudnya. Jadi Haji Aklani teh dideudeul doa neng Titi sing soleha, Cep Yuda sing soleh. Ai lalaki nu soleh nu kumaha ceuk Nabi Cep Yuda aya Yudana aya. Kalau kakak kamar didoakeun runtuh siaran nyangna. Nya ari kuing gogorowokan ai panganten oyag-oyagan. Ai lalaki soleh teh hiji ceuk Rasul dawuh Rasulullah istri lalaki nu soleh teh lalaki anu daek mere dahar ka pamajikanana kudu kawajiban loba anu salaki teh rek kawin cicing da mimit imah mitoha ngalamun we teh teh meunang teh lalaki nu bener mah antat imaha idza ta'amta mere dahar ka pamajikan mata kana Cep Yuda ayeuna sudah punya tanggung jawab kudu adil daharna Yuda dahar ngeunah Titi dahar ngeunah. Temenang Yuda dahar munah Titi dahar nu teu ngeunah. Yuda dahar pais lauk, Titi pais lauk, kecuali mun Titi teu bagieun. Ulah mah Yuda dahar bek lake serakan ye babaturan teh inget ka Titi. Inget ka Titi lain mungkus namah deui. Inget deui namah deui teu meunang. Sok aya salaki nu kitu asok. Balake serakan jeung baturan pamajikan di imah ngadagoan ngaganyel beuteung. Barang datang, aa tuang ngus sama biar di restoran aja ngadagoan arek ka mah pepet tidak khianat masalah kitu ka pamajikan. Kudu berbeda eta mah di arek keluar di si lapar ai dina dahar di luarnya mun Titi lapar sok makan duluan nanti kita sore makan bareng ya kitu Yuda eta mah. Itu paling enak menjadi bujangan kemana-mana ada yang melarang barang hakan di mana wae menang mangsot teh baheula ayeuna mah teu bisa. Mata Haji Aklani abdi oge ayeuna mah dahar sabab poho teu bebeja ka pamajikan. Manya uing dahar jeung uyah pamajikan, bawa uing dahar jeung daging pamajikan jeung uyah. Kumaha carana ngameh sarua? Kumaha mak? Ulah sok pamatahan nu jaya kamari. Haji Aklani mah geus ngarti. Lain dengan sakadar mere dahar, tapi kudu nu halal mere dahar teh. Kade barang syubhat kumaha haram ulah. Kudu nu halal ka anak pamajikan kadenya. Alhamdulillah enak mah perkara-perkara haram geus sedang urangan minimal togel geus eueuh. Pan kami ke zaman togel urang Sumedang ngaji osok pasang togel aya nya. Sok aya nu beda katingali nu tarang nu biasa masang togel mah ditingali atuh masih teu ngaku beda tarang beda. Tarang sok masang togel mah pandekok. Katukang togel mah sok nanya sabaraha nomor keluar 2 tilu edan. Aing tilu 2. Isukna nanya sabaraha nomor keluar 4 5 gelot. Sapoe teh 13 kali ngagebugan tarang kali 30 we dekok tarangna. Nu toyib, nu halus, ngomong ke bisi neng Titi hamil, doakeun. Nikahna atos tadinya. Amanat ka Cep Yuda, ping-ping sak-sak, ping-ping toke. Papang hulu mamotoran, gerak pecak peuting ke bisi kabulu kotoran. Beda basi ngabring oge atuh bawa anana Cep Yuda teu datang meureun kapaehan mah. Lamun tadi isuk-isuk datang rombongan Yuda teu datang, Titi pasti kapaehan. Nah ceteng Titi teh atuh tangkal jengjing, tangkal aja, tangkal jengkol di astana. Kaden teu jingjing teu bawa asal ngarengkol we calana kan kieu. Tang
engke mun keur hamil kade ti bisi keur hamil engke dibere daharna nu alus ulah mah keur hamil dibere jengkol isuk jengkol urang jengkol sore jengkol pika teu kuateun orok ke 7 bulan geus saluar mapok meureus begitu keluar bau awakna ditanya ku ngalayan kunaon maneh geus bau awak because I'm eating a jengkol. Jadi muka dua lalaki soleh mah cenah Cep Yuda adalah laki-laki yang siap memberi pakaian kepada istrinya. Awas, pakaian artinya luas, terutama pakaian yang berbau muslim yang harus identik dengan pakaian muslimah. Kudu gini sarua, Yuda gagah, titi gagah. Yuda basajan, titi sederhana, teu meunang gagah sorangan. Yuda gagah, make bris maskulin. Bris jalan tah. Maka minyak sengit Afrika, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Sepatu pantoko hakna jangkung maka kumaha leumpangna disada sakerak kateplek ka titi jika mah emeh ngarame ulin ka kota ulu sincep jeung babuna pembantu disebutna ge da nyolok teuing atawa awewe anu geulis wong gaya buk di bonding awewe anu geuning di bonding di bleaching di highlight di beureman di konengan sakalian ku sia jahean terus mantegaan belum hulu ngaranna. Leuheung lamun di beureman teh geulis, ieu mah beungeut soromot. Lekor jenderal romeheun. Perpecahan antar suku. Panon beureum jaba uratan. Kuntung ngongor, tongar jaba teh disikat kena ular. Bibir jontor, celi rebing. Ai buk di beureman persis belana kadu. Pakai baju menigagas sepatu dari kulit rusa itu aku yang minta. Hitam kulit buaya itu juga aku yang minta. Selendang dari benang sutra semua itu ku yang minta. Gagah keteplek Cep Yuda na jika mang omong rek macu. Ulin ka kota si Neng jeung panyawahna. Salaki disebut panyawa nyawak teh patak ku ibu tukang lihat tadi barang teh disarwakeun bajuna sarwa giningna sarwa gagahna eta teh kudu kitu gambaran kehidupan sapopoe kudu anger gitu. Terutama lelaki mah kewajibanna mere pakaian anu sesuai jeung aturan Allah. Kade bisa bapak-bapak di dieu bojo teu nganggo jilbab cicing wae dosa pamajikan mare pakaian salakina. Da salakina pamimpinna gagah kudu galak ka pamajikan baboratna. Uing ka pamajikan galak baboratna satu rambut kelihatan haram. Terima. Gitu atuh. Sok ka salon bebeja. Ya boleh ke salon boleh. Mau apa? Mau dipotong dikit ya biar rapi boleh. Mau apa lagi? Mau hair spa boleh. Mau apa lagi? Mau mandi susu boleh. Cari salon muslimah. Balik di salon, tutup dari oratna. Persembahkan rambutku yang bagus dari salon itu untuk suami. Lagi manumayar salonnya urang. Kalau di salon bukna ditanya ku tukang ojek, ku supir angkot. Datang ka goblok bagian urikas sehara yang lain ini. Ari di imam di rompok pabajiakan nih biasa jujur oke kalau di imam di bahasa apa tuh pakai tiung kena pemajikan ajengan di kamar oke ai baju cara rompok malam jumat hari tiungan tuh banyak kesoleha lain soleha kamar rodek meureun sirah di kamar mah boro-boro bajuna jeroanana ke coplok keur abdi mah aya kelainan di pajasan ti leutik abdi mah geuleuh kana jeroan awewe nu hiji segitiga awewe teuing abdi mah abdi mah ngaliwat kana popoean ka segitiga awewe tara jadi tara lewat kadinya ka jenengan deui sing jauh ke jalan so geuleuh abdi mah teuing pamajikan murek sare sok ditanya ku abdi mah make kena segitiga teu mun masih kena make kita dicoplokeun ku imah geuleuh ai kumaha ngahalangan sih lalaki nu soleh nu katilu cek Rasul Rasul Cep Yuda adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti fisik istrinya wala tadribil wajha teu meunang salaki neungeul beungeut pamajikan lana dia al aslu fin nahi tahrim haram lalaki neungeul beungeut pamajikanana tade di sini Sumedang aya keneh lalaki sok kuat haok kuplak gaplok cubak cabok cuat ciwit kumplang gamplong sok aya keneh begitu aya eureun teu meunang goblok pamajikan najis aing mah ku kolot dari cabong kerekeun aing mah sesalakina pede aja lagi aing nyerkeun siapa isu ke kawin deui der piro pirak cek urang dieu mah papisah divorce ray lupa kolepak sorangan teu meunang oge dal balik deui tah ngajak rujuk ka pamajikanana daripada daekeun maka deun ngalagu saat di dieu geus tepi ka dieu carita cinta nu urang jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyarang
tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain nyai lain akang urang geus lain-laina lain lewe sana kira teh atuh nya cenah hampura we ka bali akang teh nyabok panek teh kalapasan jurig heula sia jurigna daripada pisah mah mending hiji demi anak daripada daikeun maka dituluykeun ngalaguna ulah tong dicengcerikan tarima kencan duda nyai pas raja di rana tak ningkil kuduna urang teu bisa kumaha Cekuing kau urus salakina KDL. Orang KDL kacian deh lo. Langsung singkatan aja nama KDL kacian deh lo. TOP BGT PSN top banget pisan. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaesi penyanyi dangdut urutannya oh ayo. Ah bener kupernya orang Sumedang. Elvi Sukaesi naon penyanyi dangdut katanya oh ayo. Ya, Bu, ayo dengar mesra mah kengi udah bari heuleuy ocon mangga osok aya bapak-bapak jeung ibuna ocon set. Launkeun vlog ganti ku kumis mah set. Kamu kumisan mah geunah. Pasti peresen. Kamu kono kumisan, kumisna anu bablang, Bu Haji Aklani ngajengkang. Lu ka opat? Kunaon tunggu nang ningali jam kan ada jam kuring atuh sieu ningali jam we tenaskeun Bu moal capek moal ibu mah dihandap sok capek mah di luhur mata kunaon nyoba capek pindah ibu ka luhur sok ka luhur tara udah pikiranna kan teu balik wae ka luhur teh teu balik ibu naik ka panggung pidato kuring ka handap kadengekeun nu di luhur mah nyerikeun kerong nu di handap memen diteruskeun sim kuring rek minta doa restu da urang Sumedang mah saroleh doakeun jujur sing sehat sing cager jelema mana hiji nu butuhna loba ya bae mah ngurus pasantren di Garut pajasan pengumuman dia jadi pasantren kuring geus jadi di Garut santri geus 270 ayeuna karek sataun baheula sok aya gosip jujun Junaidi mah ajengan mahal lamun teu juta-juta mah tara datang gosip eta di mana-mana jawab dong eta eta teh bener mata ku sabab duitna amplopnya juta-juta jadi pasantren yang pasantren teu make proposal teu ngajualan kalender teu nyen proposal we nya pasantren ku sorangan we jadi pasantren kuing mah mun diduruk teh mah malah protes mun ka pasantren duruk we kuing teh masyarakat sekitar paling pak kiai cepet diduruk kumaha aing we gitu sabab anu ngesorge dibayar alhamdulillah kasus ini mah dibalik agul eta teh ladang dakwah mau penting apapun gitu CF 1,6 miliar yang pasantren beres ya alhamdulillah resmikan ku Pak Gubernur ku Padani lain hayang uing eta ge Padani we beri neuleum tah ngekeneh we keur ngaji di Garut Tauba di Saritem pene pasantren di Bajidun sagadu pasantren gaduh sampekan da can resmikeun dira resmikeun dukat bakalnya nggak sing ka kampung tapi hakeun wae da sok opur da ka kampung gitu ada kemarin teh deui kuring mah da jelema kieu piraku deui nya gubernur daek datang ka kuring teh nyaan alhamdulillah sababiana anjeunna sumping ningali cai keur peresmian teh saeutik da mang cai teh bajun cai mah kecil ya kecil sing sakituna kumaha tuh teu kumaha cai mah aya cai jauh aya cai bisa sumber air aya sok tapi 7 kilo tuh di gunung hanapeun Talaga Bodas kumaha tuh duka duka butuh bantuan ke abdi mah patara nyuhunkeun mun dibere boro-boro diasolkeun dialungkeun dicopot oh gitu sageroan bupati Garut bupati itu ngaragasna cenah di dia saya 7 kilo tuh kurang cokot cairna cenah di gubernur Sawareh di bupati Sawareh tantuna gubernur lebih gede batan bupati sakitu alhamdulillah saya 600 jutaan narik cai di luhur gunung tepi aya ka pasantren geus sain satengah alhamdulillah santri di Jambi di Lampung geus datang nu acan teh di Sumedang di dieu maksudnya di kota ari Sumedang di Cimalaka mah geus aya anu di mana geus aya alhamdulillah gitu nah geus bini mah diantosnya ka ditu nami pesantrenna Al Jauhari sebab pun aki jenenganna Jauhar Maknun ngantunkeun diabadikeun ku simkuringna pesantren kamu cara ngalomok mangga diantos di ditu tiap sasi aya sasihan simkuring tiap sasi ngayakeun manaib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani pada sahabat tiap Jumat kahiji malam Sabtu simkuring nu hadir terus 2000 nu hadir
di mana-mana diantos teu kudu bawa sangu terus di Paraban itu aya gitu. Terus kudu sieun dipena kensleng hiji-hiji na pasantren utara make kensleng pasantren uing rajin tara kamari aya berjamaah nyaros make cenah urang mau kenslengnya daripada sia nguring kensleng aing kensleng anu ngurilingan pokoknya teh kensleng keur nguriling ayeuna di hati akhlak nih isukan isuk-isuk di wali kota Bandung tadi Cicadas beurangna di nyengseret pentingna di Sukabumi pageto isuk-isuk di Polwil Tabes jam 10 di DPD Golkar jam 1 di Subang pentingna di Jalan Sagak eta teh kensleng ya kensleng mah kan teu kudu nyende kensleng di ditu mah alhamdulillah barokah ya para ikhwan terus diwantosan musim kuring karek beak 3 kintal beasna teh terus sekali masak teh alhamdulillah diantos ka ditunya jadi ulah ngeunalna ulah ti kajauhan ka jelema teh ti kadeuketan meh awas urang dia tinggal nyawa mah pajujun ti kajauhan kuring pajujun teh ti kajauhan lho ti kajangkung padahal mentong aduh teh sopan make mana teh make adab ka dia ulah benek kita tuh ka kiai mah kirang jangkung gitu. Ayo urang. Padahal itu yang ngepenek awakna ke atas letana we panjang. Naon letana teh napasna doakeunnya mudah-mudahan pesantren simkuring sing manfaat amin. Santrina sing beuki betah beuki seueur amin. Insyaallah kamari jalanna geus rada butut dianggap teh ngaji kamari hari jadi Garut. Bupati teh salam di Wali Kota Bandung sareng di Pak Wali Kota Bekasi ceng among ka pesantren mung jalanna awon sare-serian. Oh nya Pak Jujun nya ceng isin atuh dari aspal. Mama Pak Jujun kamari geus nelpon. Ayo Pak Jujun 200 juta cenah. Beri di aspal sasi ayeuna mangga alhamdulillah. Bagian noelan we saeutik kensleng mah gitu. Gitu nya Bu nya. Doakeun simkuring sorakna dibagi-bagi ka ditu ka dieu. Alhamdulillah Pak Jujun sanu nu ngajar di Garut saja Pak Jujun simkuring masa minggu sakali nu matuha 7 kiai 2 jawara. Sebab kuring mah ngalatih pas ngadidik santri kudu jago gelut. Teu meunang santri kuring ngaleh gelut teu meunang. Oh we. Balik ka Sumedang ke pidato tukang mabok ngaledek ngajadog we teu bisa sikat. Sudah 2 jam ngajajar kudu kitu. Alhamdulillah. Jadi digaji tiap bulan, alhamdulillah pajinana digaji tiap bulan, gaji simkuring di kampus, di negara, gaji ngagaji kiai salapan, gede keneh ngagaji kiai daripada gaji uing. Gaji uing amal bejakeun, alhamdulillah sakitu ge nama-nama lumayan gitu. Nah, dan dia mah tahu bini mah, lumayan urang dia geus tuh pagi jeung kuring gede ngadongeng, seutik tahu bini mah. Terakhir Bu, nu kaopat Cep Yuda, lalaki nu saleh dan rasul adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti perasaan istrinya. Wala tuqabbi, teu meunang ngoyok, teu meunang ngajejelek, teu meunang ngahinakeun, teu meunang merendahkan suami, teu meunang merendahkan istri. Sok aya salaki ngalendek ngecek ka pamajikan aya. Ikut bobogohan dia ada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali Titi pacar saya. Belum ngaku keblak nakarak ninggal gunung asalnya yang emotekan yang Titi. Hulu geus jiga hulu Titi. Yang kau belum jiga bujur Titi. Segala pisan jiga Titi, we jangan ge Titi. Anyar pamanten pamanten pake gaya lempang oke gede belum tabu eubis nyebut gebisnya beli eubis. Lingkut nyebut buka kayak beli suka kamar beli cepuk hitut entut kalau kena itu entut malam pertama Mas Ono kene di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu mengapa darahku mengalirnya lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada titik di sini Yuda ingin aduh dikereuyeuh we neng titik mimiti bareng kosongkeun cai kunaon ti asup angin sing seueur ti sing seueur pasti pariksa positif hamil anak mimiti mah di dalam nenek kene hati geuning ate seukutnya ulah sakit teuing ya jangan sampai bekerja biar AA saja yang nekel semuanya sok mau apa ujak dipangujakeun hayang buah naon apel beureum apel hejo apel bulu hiris kesemak maksudna mah malu menyiram lima apel ali berujak hayang naon atuh teh tempe teh ucing dipangankeun ucing ising nanya ka pamajikan dibungkus make daun petrified asak urang pete ke urang hempo heula asap ya tuh ti raosan heula ku AA banyak
ke pamajikan diasaan we. Tahu kan aja hazem coba paham. Ya tuh titi lain hayang gitu macam geus utak kudu abdi nyiram. Ayo semoga pamajikan, semoga anak hiji masih kena dede. Anak hiji mah neng, punten neng titi, karasa ku akal anak hiji mah didagoan, bakahan mau 40 peting teh. 40 hiji peting geus tua atoh ya, ka pamajikan anak mah, atuh mah urang nyen andi dapat ke 40 peting leuwih. Atuh bapana cenah, bapak cenah ieu kuring orok. Udah teh lagi rek orok ditangtup, diakeup, dituna, ditunyangeun. Der we nyen adina. Orok ditunyangeun, der teh keur ngeunah ceurik budak. Ditulikeun budak ceurik teh ditulikeun ngeunahna. Tapi pinter bapana jempol na dilotkeun kana paham orok leuh. Ketok orok dianggap empeng. Alhamdulillah tamat geus adina. Ngan beres jeung adina paeh orokna. Ai di parisa teh ternyata karasunan bodo eusi. Boga anak dua masih kena sayang, boga anak opat, boga incuk mimiti manehna. Ka mana bu hangseur? Kaonangan mimiti pa jauh-jauh. Biasana PGG ya, salakina dihareup pamajikanna 200 meter di tukang gogorowokan. Angkotan salakina tuturkeun boyot. Beda belum kamu geus modar sekalian aing kawin deui. Wala tuqabbih teu meunang. Jadi para tawa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ai gaul ka pajak pamajikan teh kudu hade, lain sadar di tempat tidur. Pergaulan sehari-hari pun harus baik. Tata caranya harus dilakukan dengan baik selamanya. Nu kalima lalaki soleh dawuh Rasul nyata lalaki anu teu pernah kaluar ti imah lamun keur aya masalah. Mata wala tahjur illa fil mabit teu meunang bisa angin di imah sorangan. Geureup saya, ayo kadeun kabur ka imah tatangga. Ulah eta teh bahaya. Riskan Islam apik atuh. Rasulullah mah hebat atuh memagari aib rumah tangga. Teu meunang. Keur paseo pak keluar, teh pamiji tukang beca asa kaset tukang beca leuwih kasep libatan salaki urang, keur paseo aja salaki. Mata pun keur teh keluar komo bebeja ka baba sare di imah babaturan. Baturan pasti nya nya, dados teu lelengohan deui anu mayudana ge. Nah ieu sasari di pada titi, biasa mun keur emosi rasio teh jalan. Emosi nu keluar aib rumah tangga teh beja ka batur. Nyata keur paseo aja titi teh kasabeuleun titi teh goreng patut ternyata titi akhlakna kieu. Aib rumah tangga teh beja ka batur teh meunang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ai pamajikan teh pakaian yang salakina kita pakaian yang pamajikanana. Ai fungsi pakaian teh nutup aurat rumah tangga teu urang nyamungan batur. Gitu eta manfaatna. Nu kadua manfaatna lamun sare nisah kitu masalah teh ka kamar tukang. Hiji manfaatna teh eta aib teu kapangi. Nu kadua di mana gar teh hujan, di imah batu mah kudu nyem payung, di imah urang mah pati ngangororang deui ka kamar hareup. Dekat rok. Saha? Hello kaya? Liris. Damailah. Pemajikan anak rada jaim jaga image itu wakadaek nah gajah utupan panto da poh teh ditulakan salah kira nyeret seret kana panto aya we laguna kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka ruksak engselna karek engsel kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka leungit pantona geus leuwih panto tuluykeun rukun sono ngaranna rukun sono teh pan hiji mun geus pasea sok sono dua mun geus jabat jauh. Kamu kah sorangan teu mau pamajikan balik teh datang-datang gapluk kan kamari. Pamajikan teh teh liburan kieu cenah mun namahan kiloannya tuang wae. Waro-waro aing kalaparan di mina ge. Ini cam liburan kieu direkap teh tolongna ternyata rangsalna teh dicoplokeun. Bukan kerusuk di pokoknya eta keur rangsal. Nu katilu mun geus korokan, nu kaopat lamun geus gering sok sodo eta teh. Nu kalima lamun geus moe kasur. Heula mah kasur sok dipoe eta teh suku metap salakina teh. Orang komentar apa? Aing harus atau mungkin gitu. Jadi bis ibu-ibu geus rada habar ta rumah tangga sekali-kali terapi teh poe kasur. Subhanallah. Pampang nama ya nu penting deui udaya. Lalaki nu soleh adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak sholat tahajud tengah malam kepada istrinya. Ulah ieu rumah tangga yang barokah kerek we salakina. Pemajikan pakai malah udah bengket mah sholat mangga ambil tunduk sarua apa pakai tunduk amparkeun ku yuda sajadah di hari titik di tukang pek ngimaman yuda. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab ku titik turuykeun Bu Yuda. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allahu Akbar. Tuturkan ku titi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Beres salat salam Yuda. Assalamualaikum warahmatullah. Buktikan omongan Kang Dudun penting enak Yuda. Begitu Yuda ngareret ka tukang, Yuda akan melihat bidadari di belakangmu. Siapa? Pamajikan hidup titi ngarana. Nama bidadari. Sebab titi yang cantiknya inner beauty. Keluar dari dalam kecantikannya. Karena istri kita adalah istri yang salihah, yang mau diajak beribadah di saat orang lain terlelap tidur melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zayyinu buyutakum bis shalah. Hiasi rumah tangga hidup duaan ku negakeun salat. Zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasi rumah tangga hidup duaan ku senantiasa mendengungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah barokah rumah tangga hidup. Amin. Doakeun sing kitu nya Bu nya. Bu ya. Ya Bu ya. Cukup ku neng titi soleh ya cukup. Aya rumah tangga pabulan tak, nah sababna mun teu pamajikanana gelok salakina. Mun teu salakina pamajikanana ka rumah tangga kudu diwangun-wangun. Aya salakina bener pamajikanana teu bener pabulan tak. Aya pamajikanana bener salakina teu bener pabulan tak. Rek kiai, rek santri, rek tukang maco, rek tukang awan muning sarua. Nabi Ibrahim ditanya ganti pamajikan ka Nabi Ismail. Ganti jatah pamajikan. Mereka gitu. Sebab Nabi Ismail soleh pemajikannya seperti halus Nabi Bahar. Contoh. Jadi kudu dua nana soleh kumpul Yuda tak bisa. Titi gak kudu soleha. Maka doakeun sing saimang doana. Neng titi sing solihah. Amin. Be solihah naon sini apa yun jangkung can tantu. Manjung can karuhan, geulis can karuhan. Lain kitu ternyata solehah mah. Solehah mangan hiji ciri nage fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri solihat anu qanitatun anu tinggi anu satia wa hafizatun anu ngaraksa kana dirina di mana ditinggalkeun ku salakina. Makana dirinci ku Rasul mah inna dorta ilaiha sarmatka awe solihat muka hiji cirina yang titik mau ditempok usaha napi kalucur boga wadah ibu sok wadah pakai yang salaki gue mereka kotak pakai wadah ganti belebu pakai sidau ganti kuncur katel pakai lipstik ganti ku betadin pakai minyak sengit tapi mereka kotak unggul supir angkot buat ngelayan tukang ojek buat ngacai. Eta parfum masih mahal, mau naraka yang awewe nu makena. Coba awewe boga parfum nu alus make hareupeun salaki. Salaki na keur sare tiba kuat ngorenya. Aroma apa ini? Cari sampai dapat. Ingat gini mama di segini kali mau merangsak. Eta parfum masih mahal, orang surga yang awewe nu makena. Awewe mah boro-boro baulaan salaki atau neng titi surga awewe mah dihareupeun salaki na. Ibu ka dia minta izin ke laki? Jawab. Minta izin ke? Balik ke dia minta izin. Sebab rek ngaji minta izin ke laki. Bisa tadi ke semua baju ibu. Maka mana? Ya lagi pada panaosan. Sarang panaosan. Pak Jujun, Pak Dede pakai izin. Oh, tapi mah lain menang ngajinya bapak teh hampura. Bisa tanya. Akhirnya bapak nyari awal sing pemacetan lah. Ini trek mau ngaji nak copok ke baju ganti ke baju di iman pencetan di pemasalah. Eta lebih benang berharga. Mau lagi mah. Ingkah, salaki kuat Allah. Allah benu ka maneh. Jadi menang pahala, menang palu eta teh cacat-cacat rek ngaji, teh awe mah kobar arisan sia. Kade. Datang kade salaki mah kaulaan kade. Pemajikan
boro-boro ngaulaan naon-naon neuteuk teh ngolotot neuteuk teh kieu tah diteuteup salaki teh bari khidmat nikmat bari jeung cinta ka salaki ret salaki ngesan teuteuk pinuh ku kadeudeuh ka cinta ka nya bahumu yang dulu kekar sedang terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk bapak teh gagah di kapar buat orang ketim perbut bapak teh ayeuna nama bapak teh jadi bongkok buntu kita webo tinggal hiji kita dicium abdi coplok hampura abdi teh bapak petak itu ke bapak teh ngurus abdi jeung anak pamajikan mudah-mudahan we perjuangan bapak ngurus anak pamajikan teh sing dicatet jihad ku Allah tah paneuteup model kitu pahalana sarua jeung nempo Ka'bah ibu geus ka Mekah atuh nah geus ka Mekah teu boga duit tenang ibu bawa Ka'bah di imah sekali nempok masalah tipe itu deudeuh ka cinta ka nyaah maka salah jeung nempok Ka'bah komo salah kita hideung jiga Ka'bah kata bapak-bapak nu hideung tenang mun isuk aya nempok sendiri we kenapa Ka'bah yeuh cium salaki ku ibu cium salaki tara itu nyamun sekali nyium pas salaki pinu ku kadeudeuh pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad nyium Hajar Aswad naon 70 dosa leutik muludul tadi ibu loba dosa kan boga Hajar Aswad di imah niatan balik di dieu nya niat abdi bade ngaleungkeun dosa-dosa leutik Pak dieu naon dieu rek kamakeun ilmu cek aja jun dieu begitu geus deukeut 100 kali monyong sugan tabibir mun jigana mun salaki teh belum kaji mah beureun bingung nah saya mau balik kaji teh gelo biasanya nyarekan itu bahasa Sunda mangeuning teh meuni alusnya awewe mah kudu ngeunah angen angeun mah rapekan sagala bisa we rumah tangga 20 tahun ceplok nol we yang masih tempe sama we deblok kayak mengirim kentang sakarung di deblok kabeh teu kabul deui ngolah naon-naon rapekan sagala bisa tapi kudu ngeunah angen deui eta mah hate akhlak ngasongkeun susu lebih bari amok-amokan inum kamu siapa inum udah cai susu teh kaleng lagi di teng bayi bulan kolot gitu kira mere belanja mikir ngasongkeun susu bari jeung asong-asong bari amok-amokan gitu diinum teh ku salakina sarang oke mali tuluykeun nah sebab manis di bibir pahit di hati dipahitan guru di pamajikan song awewe ngasongkeun saeun teh puntennya hana ampe dan ape tapi puntennya kopi teu kabeuli gula teu aya susunya kitu wiosnya cinta oge singkeun obat hanaan ka moal sok pilih kirang panas dipanasan ku abdi beli gratis ditisan ku abdi pokoknya masalah menapa da mah tawakan nyarios ayeuna mah istirahat we sing jongjon kayak upami tos rineh nyarios ka abdi sugana abdi ge tiasa sumbang saran beuring geunah eta nya pamajikan ngeukeun sarakna teh salaki bangkrut ge di pasar balik ka imah pamajikan kitu mau teh asa bangkrut teh diinum teh ku salakina oh lala ngeunah da malah eureun ngiung lagi ngawas beak sagelas ka tuan sakit naon sababna amis kana hate da diamisan kudu dipamajikan teh hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan istri solehah kersusah jadi hiburan kerbunga jadi hiburan salaki rebo orang bawah di panyabaan disambut dengan mesra salaki ribu katingal gering dirontok bisi bener-bener gering kudu kitu awe bener salaki rebo selamat datang jam berapa di Jakarta ketinggalan rebo bawa-bawaan misalnya kita datang aleng hoi jika gering tutupkan patok kebluk kalau dibuka bapak masia semua duit pasti lagi aleng hoi gering setelah kita kekatro dibuka sina ngantok beli ingat salah kita kan ada teman majikan anak nyabut duit 400.000 menang ngempil tenak kalau menang dompet si kesek-kesek kan erang-erang pantau lalu ini buntul mana tuh apa nanti kita tadi majikan itu majajak kowe sok aya nu kitu di Sumedang awewe osok mulai jadi nu kadua awewe sholiat dan rasul wa in amartaha atau atka mun diminta sok taat neng titik kade neng biasana tibra sare ayeuna mah bisa teu tibra jam 2 keur sare tiba-tiba yuda tual toel layanan
Sebenarnya mau kalau itu benar. Yang duluan well, mari, meong. Lagi geus ngagorowong, pesawat siap mendarat. Berikan awal mah landasan siap menerima. Pesawat siap mendarat. Maaf, landasannya sedang berkabut. Kira-kira pesawat juga Adam Air. Kapasi tidak ayeuna. Amerika sombong. Tenang masyarakat Indonesia. Kami akan membantu dengan sonar-sonar canggih. Pesawat Adam Air pasti ditemukan oleh geng Amerika. Efek isukna pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Akan sia. Ecek asep Sunanda tadi di jalan wong bari ngigeukeun cepot. Kemana tuh Amerika angin? Gitu. Kita si asep Sunanda ini lucu teh si cepot ngaledek Amerika legek dengan sonar-sonar canggih. Efek kapangina ku si Bakri untuk bawa naon. Karena ini mau gambaran atau subhanallah. Karena penyakit ini virus flu burungnya dirame-rame di mana? Harus kadang hayam di padaran. Ya memang etak itu penyawat nanti ada salsidinya Kang Haji atuh. Dan kalau Allah gampangan, namun hayam di padaran dipindahkan dengan cak-cak, kayak perlu cak-cak ya. Dan di padaran di cak-cak apa? Cak-cak di padaran pindah karena kucing perlu kucing. Lain etak penyakit nama lam tazhar al-fahishatu fi qaumil qat hatta yu'linu biha illa fasyafihul awja' allati lam takun fi aslafihim. Tepati-pati kemaksiatan geus merajalela di tempat di kaum angin Allah bakal nurunkeun berbagai macam penyakit anu can pernah diturunkeun samemehna jeung eta penyakit hese neangan ubarna tah eta ku hadis dijawab. Jadi lain masalah nawi dina hayam kemaksiatan merajalela ngajarog wae kan bangsa Indonesia mah aneh ari agim nikah rame ari abis kumpul kebo ngajarog wae. Bener tah? Agim teh nyarung nikah lain zina nyarung teh nikah jadi kudu rame. Hari artis kumpul kebo buat rame, enon buat kate rame. SBY pipilueun agim kawin mah. Hari artis kumpul kebo, saha geuning tah artis kumpul kebo teh saha? Tuh apa Steve Emmanuel kumpul kebo di wawancara ke teman. Kenapa kamu belum nikah juga? Tenang aja kita kan enak begini. Sugan presiden ngaguru. Sugan majlis ulama ngaros obat teh ngajaran daun we. Oh sakieu teh iman bangsa Indonesia teh ditamadi ku aing penyakit. Mata tah ceuli. Tah ceuli. Ceuli ye. Ceuli teh sairu. Isu pageto bakal datang deui penyakit aneh nu anyar. Buktikeun. Tiba heula pan aya HIV. Human Immunodeficiency Virus. Kudu ngarti singkatanana. Aya penyakit AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ngerti kamu? Apa kata Inggris? Uwi mah Cina ke boga. Kunci Inggris. Tapi semua demi Allah subhanahu ibu di Inggris mah budak leutik saya dekil paling tar ngomong bahasa Inggris nanti. Penyakit HIV san kapangi kubarna geus datang nu anyar SARS. San kapangi datang nu anyar cikungunya, datang nu aya flu burung. Kayak bakal aya penyakit anyar gara satuntung kamaksiatan marajalan ngajar wae bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia teu peduli karena kita kamaksiatan bahkan dibalik jelema nu aya ngalaksanakeun Al-Qur'an ganeng, jelema nu ngalanggar Al-Qur'an zina. Teu rame nah eta bakal ditambahan ku Allah penyakit. Alhamdulillah min dzalik. Ayo geus dibalik jelema tu bener disalahkeun salah dibenerkeun dulu tadi aya nu pikir disalah-salah. Ya waktu jelema pikir datang we ini karek ti gorong teh Allah. Belo eta mah dikira soak sia. Mana bae kalau duit keur maju dagang cara dikir. Ku coba kete ari geus 1000 karek. Tuh. Islam nanahaun kitu pantu. Ya. Jelema istiqomah marek lobeung harek miskin rek kabeh duit rek balik ngageder la ilaha illallah la ilaha illallah boga duit la ilaha illallah teu boga duit la ilaha illallah gitu sabab eta mah mal hancur kabeh bakal hancur dunya jeung saeusina bakal hancur kabeh nu teu hancur mah la ilaha nah hale mah teu hancur sabab la ilaha illallah mah Allah mata disebut afdalu oke. Oh, mimiti gedarkeun dikir la ilaha illallah teh. Ulah ieu mah Indonesia diberi bencana karek Indonesia berdikir. Disuting ku TV eta mah dikir hayasa atuh. Dikir nu bener mah dikir istiqomah nu teu karena bencana teu karena makmur, tetep istiqomah. Penitahna ge salilana dikirna.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Keur mantung ka kieu keur ngagoleh keur mising keur matung keur zikir. Eta parentah di Allah teh. Maka aya dua, jahar sewaktu-waktu dan jahar mah ku sae kahalangan. La ilaha illallah. Kahalangan ku sae ge. Benar betul? Benar betul? Tinggali mekari, tinggali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan jelas. Ku sae mah geus kahalangan. Jelas tuh. Karena ku sae geus kahalangan. Maka aku nganalkeun dikir bibir, gak dikir bibir mah kahalangan ku sae ge nu pegogan teu bisa dikir bibir. Ajengan balik di masjid. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau macam nggak dikir weh. Ditanya tak haji, ajengan di mana? Wangsul di masjid. Subhanallah nate. Dan diganti wangsul di masjid. Lama ayat ajengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ajengan boleh di mana? Subhanallah, subhanallah. Jika orang berhenti. Riuh mulai masyarakat timiti rasa jangan aing gelor gitu. Makanya eta mah sawaktu dikir jahar mah. Aya nu leuwih teu nu eta khofi. Sok aya geuning jelema surugna utak-utakan we eta teh keur ngajalankeun jerona. Meh refleks jeung jerona ulah dianggap heureuy eta teh bagaimana eta. Jelema mun geus salat sok tungkul, lain kan nunutan sia keur tawajuh teh. Pancen Rasulullah kana hadis arba'in sahih hadisna at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa teh di dieu. Isyarat tadi teh dua jari hadapan sebelah kensa, mata ngarupna ka kiri. Loh. Keur tawajuh di jero mah poho tah. Di mana maneh dagang ka pasar ieu mah tong poho ka Allah. Dagang nama Allah bohong. Jadi ulah kaledek kade. Aya mah tawajuh tuh tinggal di waktu lieur sadikirna. Ayo jadi gitu ngeluh, kita dorang, kita murtad sih, kita ngomong. Nggak beri sih, kita omongan kan. Siapa takut berdeng siapa? Gagabah ngomong gitu, tanya mau. Bukti kan bisa nantang masuk. Siapa berdeng mana? Mau barokah kehidupan mana? Gagabah. Ismuzat diheraikan gagabah, dia nggak beri. Masa mana tawak ke belakang saya? Tawak ke ketemu di Mekah, tanyakan ke haji. Lu ngerti atuh, sama kate. Ulah Mekah sangkan. Oh, sabab belum kakek sakit. Sabab hati tak, kan sakit aku si lain. Lain cara kabah, tak jerok tak minta. Ulah si ganuh heus, ngadong anggur dengan tabah. Robana, atina, pedonya, dasar nari. Hati di mana, jangan nahan. Iya. Wadongnya ke multazam. Multazam teh mau kopi Jawa. Saya juga Jawa ngadong di multazam. Pantok kabah ke jeung Hajar Aswad. Antara dua eta larang multazam. Dijabah ku Allah. Kuing rek protes. Amun multazam dengan sakadar eta, berarti jelema miskin teu ka Mekah teu dijabah doana. Eta mah multazam syariat. Urang dijabah multazam nu hari samilana napa? Eta multazam teh dijabah jeung kumaha aya pikiran teu multazamna. Multazam syariat pas tata. Multazam maneh aya di dieu tah. Ieu Ustaz Rahman eta multazam eta. Nu dicatat bahwa teh elol jeung kenyongna, tapi hate maneh waktu salat aya di mana? Waktu ngadoa hate maneh di mana? Ulah nyebut iya kana guru ka pangeran teh di mana? Ulah nyebut Allahu Akbar nabi nyebut Allah agung aya hate leutik ka pangeran. Tah di dieu multazam mata. Mata duyufur Rahman. Mereka Mekah di sebelah tamu Allah. Sageurna teh di Mekah we, balik di Mekah mah ada deui we dan namu unggul sageurna. Punten. Penting mata kianya, neng mata diruakeun ku akang. Neng Titi, Cep Sejadi, Cep Yuda, salah seutik yang dulur. Neng Titi, Cep Yuda sing soleh-solehah. Pang-pangna mati, aya nu penting terakhir tadi. Awe solehah mati wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha. Awe solehat mah mun ditinggalkeun ku salaki ngajaga harga dirina jeung hartana. Bade naros ari harta ieu pamahaman naon? Kok dia aja tadi awannya. Harga diri kita pertahankan. Awewe kudu carincing pagehan. Eta kancing tong dibuka kecuali jangan hakna. Saha salaki. Awewe kehormatan diri dan ditaklukan pun bisa ngajaga harga dirinya. Komain mau sumia hadirin. Sumia ayeuna aduh ya iblis ya bahaya ya. Bang SMS siapa ini bang? Bang pesannya pakai sayang-sayang.
Kalau bersilat lidah, abang memang rajanya. Ngekok. Ternyata abang salah, masih saja berkilah. Orang salah kirimlah, orang iseng-isenglah. Mulai saat sekarang, HP aku yang pegang. Gerwak pemajikan asup ke kamar kunci, kamar asupan rek cager ke sarwana. Bang, sekarang giliranku abang. Pek SMS anjing batur, maaf. Ya suamiku masih ada, jangan duduk SMS ya. Nanti aku SMS kalau dia udah pergi. Saya kira sekarang suamiku pergi, dia 2 minggu keluar kota, kita bebas, mau ketemu di mana? Nauzubillah min dzalik. Daripada kiki patutan lebih terhormat kena jablay daripada mana yang bukan salah kiki patutan. Apa jablay? Malam mingguku ke binaria, kata jablay. Pulang-pulangku berbadan dua, lay, panggil aku si jablay. Ibunya mau jablay, jambu be aku lalai. Prolah neng titi ke solehah mah sinsep ke soleh ngahiji insyaallah rumah tanggana sakinah mawaddah rahmah amin. The first and the last rumah tanggana pertama dan terakhir sing ketika jadi aki-aki sing ketika tumanina cawing mana tumanina ki tumpak nini ngeuna cek sini ini sarua aki sakinah we can nini ge naon sakinah sare jeung aki-aki ngeuna komo cenah pamajikan mawaddah mah rek rumah wadah warahmah jeung rusimah kitu. Mudah-mudahan insyaallah lah barokah rumah tanggana. Mudah-mudahan singkan sambung keturunan anu manfaat soleh amin. Merek cucu anu jadi qurrata ayun. Meh Haji Aklani beuki namahan akina, aki hiji, aki dua jadi aki-aki. Insyaallah makin kuat aki-akina, makin beuki getol ibadahna Haji Aklanina. Amin. Tung sadayana kulawargana sing barokah, aranjeun sing barokah. Mudah-mudahan ieu doa lain sadar keur panganten baru, keur baru mah keur panganten bari oge nu keur baringung. Mudah-mudahan jadi bunga. Amin. Sok coba tuturkeun doana babarengan ngadoana. Ieu mah doa disungkuring ku Pak Kiai ka dipongker doa lagu ijabah. Aing mah urang ngadoa jeung kuring mudah-mudahan manfaat. Sok tuturkeun doana. Doa jang panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Raden Bu, di mana-mana yang tinggal pakai doa mangeusan. Tinggal bahasa panjang-panjang, tumpak sado kalau lebih panjang kudana ablug-ablugan. Mun pidato tong sok panjang-panjang beuteung abdina kabul kukur bukan. Buah tomat, buah peuteuy, tamat euy. Apunten kasuhun khudmas wa dak makadar wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.